Cikanjang, eta kumaha caritana nepi ka maneh nabrak 20 jelema kitu. Nyaeta abdi nyetir mobil tina kecepatan 80 km per jam. Pas jalan cagak, ujug-ujug rem nablong. Pameka kenca aya 2 lalaki, kagatuhu aya nu hajat. Coba Pak Polisi, pame bade milih nu mana? Nya kuduna kakenca atuh, sabab korbanna leuwih saeutik. Tah persis Pak, abdi oge ngimutan teh kos kitu. Nah atuh make nu keur hajat nu ditabrakna. Tah kieu masalahna mah Pak, abdi teh tos milih 2 lalaki nu dikenca. Maranehna kalah lumpat mereuntas ka nu hajat. Jadi nyaku abdi teh dibelokeun we kakatuhu mudag 2 jelema eta Pak. Goblok atuh. Sumuhun gobloknya Pak, cek urang manah abet kudu meuntas ulah sagala atuh.